Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, wilujeng patepang deui sareng simkuring Raden Rosafato Djidasari dina warta Sunda nu bade simkuring sampaikeun. Usum ujan tahun ieu tos dimimitian ti awal bulan Januari ku pamarentah daerah. Contohna pamarentah Ciamis nu tos ngawanti-wanti wargina sangkan waspada usum ujan nu tiasa nyebabkeun bencana alam nyaeta banjir jeung longsor. Bupati Ciamis oge tos mere amanat ka wargina nu padumukanana di sisir Gawir jeung di sisir Hawangan kudu leuwih hati-hati tina bahaya banjir jeung longsor nu sok ngancem penduduk di lingkungan eta. Kusabab datangna musibah teu tiasa dibade-bade, da eta mah karsaning Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ti tahun ka tahun pamarentah geus ngalaksanakeun tarekah sangkan bencana banjir jeung longsor ieu dina usum ujan. Sakitu wae warta nu tiasa disanggakeun ku SIM abdi. Wilujeng patepang deui dina lain waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.